Nomor kedua, baladur sadayana kunaon Kanjeng Rasul hijrah. Geus aya catetana tina kitab-kitab baheula bahwa Nabi akhir zaman bakal cicing di dua kota, Mekah, Madinah. Nomor katilu baladur sadayana kunaon Kanjeng Rasul hijrah nya. Ieu baladur sadayana penganiayaan di Mekah ye geus dahsyat. Sampai Kanjeng Rasul kan diriwayatkan arek dibunuh. Benar tak? Maka pindahlah Kanjeng Rasul. Allahu Akbar. Gitu. Eta baladur saya kos gitu. Terjadilah hijrah di budak-budak Kanjeng Rasul sampai nyumput di gua teh nepi ka Madinah nya, maka nu disusun opat cara. Ieu politik ya. Hiji akhu bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara muhajirin jeung ansor. Ya, jadi dihiji-hijikeun duduluran. Seperti anu urang haji utus orang mana, bawa orang mana. Tak iku ikatan kalimat la ilaha illallah masa dulur be. Ieu kauman geus dasa jeung tiga. Asa dulur be. Ku kalimat la ilaha silih beres silih bahkan pak ke di Madinah eta muhajirin jeung ansor baladur sadayana sampai sahabat ansor aya nu boga pamajikan opat nu opat ieu nu salah sahijina dipegatkeun abdi ketika ku sahabat muhajirin aya nu kitu diberekeun pamajikan wah nya asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Politik lah. Akhirnya membangun ekonomi. Turunlah surat At-Tatbiq wailul lil mutaffifin. Jadi persatuan, kemudian perkuat ekonomi. Karena didinya geus buat ekonomi, mulai kepala dulu saya mengadakan hubungan bilateral cara enak. Artinya hubungan politik karena aya perintah jihad. Tak kumaha kepala dulu sadayana eta nu dibarakatna nu kamari geus poporowas hayang perang. Nu aya di Madinah teh lain-lain munafiknya. Palamma kutiba alaihimul qitalu barang ayeuna dipardukeun naon perang kamaranehanana ijan. Jadi jawab lama bisa ku ijan bisa ku pa. Sebab ieu jawabna ngangge mubtada jeung khobar nya. Maka boleh kulapat ijan ketika ijan aya dina mubtada jeung khobar maka bisa ditetepkeun jadi jawab syarat. Palamma kutiba alaihimul qitalu ijan fariqum minhum maka barang dipardukeun ka maranehanana naon perang kaget aya sebagian ti golongan para sahabat ya syaunan nasa sieun ka orang-orang Mekah sieun atuh perang ieu mah perang jalma mukmin mah arek nganterkeun nyawa lamun ayeuna urang perang ieu jeung jelema kafir lumpat atuh doraka eta sanajan geus kateter ge lamun ceuk pemimpin ulah waka mundur terus bae ya Allahu akbar kitu ya saunana sasieun ka jelema-jelema kafir bahkan sieuna kaosyatillah seperti sieun karena siksa Allah. Siksa Allah dasar. Sieun ka jelema kafir kitu, sieun disiksa ku jelema kafir, katangkap segala macam. Sieun Pak. Sieun bung aing lah, aing bahaya ya. Katembak mah aing aduh, ka dikereutan aing. Sieun ngarempot. Bahkan au asyadda hasya. Leuwih sieun deui ngempot manten. Lain dasarna tadi teh sibuk ku sebab ngurusan harta lain. Eta mah munafik. Iya mak memang sieun be kawani hebat panggila-gilaan ya ka jelema beurang momen ya kita sambutan nyeka speaker geus narek teh eta sambutan nyeka speaker geus narek teh model santri
santri nya pidato nya ka sapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khutbah Jumat make tek gitu alhamdulillah sobek tekna deui eta ngaranna jelema ngempot seperti kieu lah ngempot teh berangan teh moman boga masalah nya arek nanya ka Mualim Nuro gitu ngomongna era lain era berang boga masalah arek nanya ka kieu gede misalkeun mun baheula mah ka bapak ka Kiai Badri arek nanyakeun ngan era lain era ngaranna eta ngempot geus sieun manten sieun disentak sieun anu aya murid arek nanya ka guruna paladur sadayana sieun lain era namun memang boga mas sok tanyakeun bae teta ngaranna ngempot jadi aya naon aya era aya memang eraan jadi paladur sadayana dina masalah kahadean mah lain era nya lain era tapi berang seperti arek ngaji ka dieu era aing lain era berangan lamun si kuring supan ngera-ngera bener teu nya di mana ya kieu ngera-ngera justru atau lamun ayeuna ngaran aja era naon eta ngaranna berang jeung eta paladur saya termasuk setan kuring ya ke masjid pengajian arek ka masjid era bu sieun pajarkeun pati eta mah jurig panu kitu mah sanajan ka kuring ge jurig sebab dina doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni nah ieu jubni berangan dina bener komo aya jelema nu teu kaharti kuliah teh gitu ka arti sieun ka jurig eta mah ka jurig si kuring teu mulai hirup nepikeun ka teu mulai dilahirkeun ka alam dunia nepikeun ka ayeuna hirup ieu can nyorang aya jelema ayeuna ngadenge paeh beak dihakan ku jurig arek di Bojong ka arek di Cijeray aya can momen bahwa aya di Cijeray pernah eta jelema beak digorogotan ku jurig tinggal naon tinggal huluna we tapi eta ka jurig kos naon boe teh nya di dinya cenah aya jurigan tuh di Cijeray loba jurigan ditanya pernah kapanggih teh sia can nyorang cenah ai mah nyerang lian ai kunti mah nyorangi mah ai kunti mah keur ngising baheula ya keur ngising baheula ka Bundaran Wocai lompat ka Cikaniki nya lompat ka Cikaniki ngising sorangan jam 1 harita nya eta mah nyawer eta mah aya bener lain ngabohong wer kitu aya soraan kos naon gua hihi seuri manehna atuh keur modal ge cebok-cebok acan lompat Kenapa? Ngomong nama gitu nya gitu wa wujuduna aya jelema bihakan tapi na kunaon teh nya banyak ngan eta mah bener nomor kadua almarhum Mang Inong Cigowong marencit kebon di harapan imah Haji Rijaya nama man nya mencit kebon di dinya penting-penting eta mah ti imah kuring hiber hihihi katangkanan ka hiber deui ka ditu katangka gede eta mah kabeh ge loba eta mah tip kabeh nyeraksian tah naji cenah ti mah aja aya kunti hiber cenah oh teuing memang rada miara kunti cik ieu lamun kunti berarti awewena lamun kunta berarti lalakina kunti kunta aduh gitu teta paladur sadayana jadi sieun kan teu aneh gitu nya sieun kan teu pugu gitu Bang lamun sieun ayeuna ka jelema kafir aya kafir aya kan memang aniaya eta mah rada mending ieu sieun kan teu pugu
teu pugu. Pan aya kiai boga penyakit bengek. Eta kiai geus panggilan pidato. Diruyuk di mana boa di gunung. Maka cek nu nganterkeun teh kiai dugi ka dieu lah cenah nganterkeun anak. Kitu diantar ku santri duaan. Ya, balik paladur saya ai cau dipanggu ku santri na rada garede daralu deui. Ragag hiji kepluk kabeneran kana cai kadenge kan keplukna. Kiai na urangan. Pan lamun geus ngadenge kepluk leumpangna rada gancang. Atuh kepluk deui ragagan kabeh atuh bikin atuh mungkin lumpat sanehanana. Paladur sadayana eta boga penyakit bengek. Lamun boga penyakit bengek mah sok disadat ya kan. Ngik. Lumpat paladur sadayana. Tapi ka imahna ngik bagong koreng-korong nyangkut. Saya eta sieun kan teu bener kan? Pokoknya kacau oyak-oyak jurig cenah. Bener ya sok buringkak dulu cenah sok ieu tah eta mah jadi rada bingung ngaman anu kituna bingung naon sebabna sieuna kan teu pugu Pak ai ka jelema kafir mah rada pugu ayeuna mak oman jawara ieu sieun wajar jawara ieu ka juri bingung kan bener teh bari can urang kapan sugan ayeuna urang ka juri assalamualaikum damang rik can orang kan tapi tanya tah ka awewe ka juri rata-rata sieun aya ka kamar mandi cenah aya panyiuk di sada pugu aya jelema keur ngising nya cenah eta di luar aya nu ngik-ngikan pugu kok lecer siang ta eta paladur sada ieu maafnya jadi ngamanan kadinya teh kitu jelema sahabat teh tadi kos kitu ngarempot lain ku sebab nya kana ata ya kitu memang ngempot aing lamun perang aing geusan ieu urusanna nyawa aing ya ngempot maka cek Allah Subhanahu wa taala nya wa qalu ngararomong eta sahabat teh robbana lima katabta alainal kitab kunaon si Gusti ya Allah waka dipadukeun wae perang waka dititah perang bae nya keur ngeunah kene kami ibadah ye ibadah biasa bae lah ka masjid berjamaah ngeunah aduh urusanana jeung nyawa perang mah bener teh Pak apa aing ngaji mah urang ngeunah urusan nyawa kan bener teh hari ngudon gitu hari ngopi aduh sedap eta ibadah ngeunah ye lamun di muawanah dauria urang ngeunah ibadah ngeunah ieu coba bae ibadah perang nganterkeun nyawa ya jadi ibadah ge aya nu memang indah aya memang mode ayeuna gotong royong rada capek tah kan aya daangan keneh ngeunah ieu mah tita perang tita pae ya kira-kira lamun urang ge rada-rada boa ya heula bawa lamun kita ngaji jeung kita perang arek milih ngaji milih perang atau milih ngaji itu mah nganterkeun nyawa bener teh ya tak sampai ngaromong gitu cik para sahabat masyaallah Gusti kunaon sih ku Gusti waka dipardukeun wae perang pan ayat kita perang teh surat At-Taubah wa qatilul musyrikina kafah wa turun ayat eta bae ya gitu laula akhartana ila ajalin qarib aduh lamun ayeuna kitu kunaon lain diakhirkeun saeutik deui we dah rada aya tempoan saeutik deui we maka cek Allah Subhanahu wa taala ka Kanjeng Rasul qul mata'ud dunya qalilun kul ucapkan ku anjeun Muhammad perhiasan dunia adalah saeutik wal akhiratu khairul liman ittaqa ya
perhiasan dunia kieu kitu ayeuna paladur sadayana kahirupan di dunia teh nya kos kieu karasangeuna ai pikeun jalma-jalma mukmin mah eta nu diudag teh adalah akhir. Maka aduh ieu rada jero ieu. Untuk orang mukmin Pak, mukmin anu bener leuwih rindu kana kematian. Sakali deui, untuk orang mukmin anu bener leuwih hayangan keneh maut, leuwih resepan keneh maut, rindu terhadap kematian. Lain berarti paladur sayana bunuh diri. Ya, lain berarti menta mah ngan nah hate iraha aing maut. Pan urang mah ulah ka maut. Aya masing manur ge. Masing ieu ge. Tapi para waliullah mah saya rindu terhadap kematian. Sampai pan ke orang-orang Yahudi kieu dina surat Al-Jumu'ah teh sareng. Qul ya ayyuhal yahudu Qul ya ayyuhal yahudu, ucapkeun ku anjeun hei pirang-pirang orang Yahudi gitu. In ja'amtum annakum awliya Allahi fatamannaw mauta in kuntum sedikit. Lamun sia ngararaku adalah wali-wali Allah, aulia Allah anu diurus ku Allah, fatamannaw mauta sok maneh ngarep-ngarep maut, wala yatamannau abadan bima qaddamat diem kan. Jelema Yahudi armung mah maut. Maka cek Kanjeng Rasul penyakit umat Islam akhir zaman paladur sayana dua anu bakal gede. Hiji hubud dunya, nomor kedua waqarahiyatul maut. Cinta dunia sieun pae. Betul enggak Pak? Masing bawa gembong wah geus kolot ge. Ya banyak. Padahal hidup di dunia capek tuh Pak. Capek can dicarekan ku pamajikan namun teu boga duit. Nya, kudu anu. Sabenerna maut ieu mah pendak jeung Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ayeuna urang ngoman, nyen ka timus dagangkeun deui, beurekeun ka pamajikan kitu jeung kitu. Lamun teu diniatan ibadah mah eta mah jadi ibadah. Seperti ayeuna paladur sadaya nu balaleungha, emang ngeunah eta hirupna. Jelema-jelema kafir. Hayu we terus alhaqumut takasur hatta zurtumul. Terus we geus dina usaha ieu terus we paladur sadaya. Capek manehna ge. Berpikir kumaha carana ieu dunia aing ngalobaan. Balik ka akhirat naon. Ayo urang mah paladur sayana hiji iman, dua amal saleh, jelema takwa. Maka paladur sadayana sanajan hirup sederhana, sanajan ayeuna hirup ayeuna lasa kapanggihna, tapi urang bisa iman jeung amal saleh itu bakal leuwih beunghar ke di akhirat tibatan jelema-jelema kafir ayeuna anu balaleungha. Teu percaya kira kalebak ka ditu. Ka akhirat maksudna geura maot. Jadi ulah leutik hate, memang sabenerna aya mah ngomong. Ya. Tamakana paladur sadaya sebenarnya ya mah kematian ini bukan hal yang menakutkan lah. Hiji areka pendak jeung Kanjeng Rasul, nomor kedua areka pendak jeung rahmat Allah. Benar tak? Anjuk kuring kudu kumaha cenah? Lobakeun ingat maut ulah hubud dunya, lobakeun ingat maut ngan ulah sieun maut. Ulah sieun maut jeung ulah paladur sadayana hahayangan maut, hayang geura maut aing mah. Lain kitu, rindu kangen terhadap kapan ini dimatikan. Paladur sadayana. Naon sebabna? Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat teh leuwih hebat Pak tibatan dunia. Naon sebabna? Lamun jelema ayeuna mukmin, maot mawa iman, mawa amal saleh, punten keur dicabut nyawana ge paladur saya nu ditinggalikeun kenikmatan surga. Heuy,
kenikmatan sur masrim susu bidadari tating tarongtot karakter arek maot lagi keur sakaratul mah ye nyeri moal nyeri dicabut nyawa Mang Aspa ningali susu bidadari kieu we seuri we PRW aduh eta ketinggali cingirna seuri we PRW kau mau man hare surga ditinggalikeun termasuk bidah karak maut na wae geus ngeunah mangawang percaya teu ari ngomong kumaha ka kuring gara ngomong nembalan yo masa teu yakin pan ayeuna urang iman eukeun amal soleh osok benar teu nya pancena loba dosa pan Allah mah Ghafurur Rahim bari bapak-bapak loba dosa sok minta hampura tara ka Allah osok kan piraku tadi hampura galak amat Allah lamun teu hampura jangan naon aya Ghafurur Rahim urang sok minta hampura ka Allah amal soleh osok salat osok ngalaksanakeun kewajiban osok puasa osok ngaji osok jadi meureun salat tara ngaji tara peladur sadayana hah tamara anu kitu nu kudu ada palaur mah aya mah da urang lain sombong ku amal Allah ieu teu bengis bener teu abah bahwa aja osok tara osok asar deui heubah nya bebeja heula pugut batur geus nyahoan asar Allah pusing teu nyahoan asar heubah ya asar aduh ya si ato ajannya sabuai nah paladur sadayana oke ayat nu bakal datang mah ayatan ieu keun bakal datang mah akan ngabahas jelema nu sieun kana pae ya itu hiji keur mautna we geus ngeunah ningali kanikmatan sur da kieu Pak dina hadis ya nah iya ulugul muram aya nya namuh tar hadis aya bahkan Abu Hurairah ge aya bra dikiekeun tak ku malaikat surga diebrehkeun ngan mimiti mah neraka heula ka neraka aturan mah saya cicing di dieu tah lamun sia teu iman mah ngaji daug sia di dieu morae na panas tah geus arek dicabut nyawa brah surga eta mah oman nya sakitu nyerina dicabut nyawa dan ningali bidadari susuna ting tarongtot kieu calana teu karasa eta dicabut nyawa almarhum kaodam iman keur waktu naon ngaranna geus deukeut deui ka maot keur waktu arek sakarat eta menerangkeun ngaji kieu geus ieu da beres nerangkeun ngaji ngucapkeun la ilaha illallah muhammadur rasulullah eta mah dak ngeunahna keur ngaji jadi lamun jelema karasa ngeunah keur ngaji eta paladur saya dicabut nyawa seolah-olah keur ngaji we bade kuring enak lamun teu ngaji pusing bah pusingan kana teu ngaji ada ieu mah ka budak santri kadang-kadang budak santri subuh kamari kan usum hujan subuh ke kucuk-kucuk ka dieu hujan baraseuh ai si kucuk mah malawar keneh kadang-kadang aya teu ngaji segala ai guru mah bebelaan anu jiji-burugan ai saya tah mah hayu santai nya ku resep-resepna kana ngaji ai bawa kana ngaji resepnya enak kuat ngaji lamun nepi jam 12 Allahu Akbar tah jadi dina hadis al-mustadrak jelema teh engke dicabut nyawa teh seolah-olah paladur sana keur aya dina karsep manehanana ngan duka tah anu beuki mancing mah jadi rasana keur dicabut nyawa teh asa keur mancing gitu keur narik laut namun ngusep belut eta
momen ketika ditarik ku belut kita pangresepna anu pea teh sebelum mah belut diajak ngomong cek belut naon cek kuring eta mah kuring keresep belut kitu eta dipikir-pikir aja naik pas dan jadi belut diajak ngomong jadi eta jampe di sahabat lah di anu mare jampe paragi jampe ngusup Nur jampe aku mati gurantil ditarik ngurantil Pak Haji Masjid itu ditarik ngurantil cenah kitu poho macam eta nya dipikir-pikir PA aing ya nah Mbah ya lobalah ilmu jangjauh kan baheula ya ilmu pelet asihan aing siguntu rasa saeutik nu mataknya ta sampulantang palagi ulin ti beurang sakuliting palagi ulin ti peuting lamun ningali asa lamun dahar asa catang bobol lamun ngin masa tuak bari sing asih si anu bin anu si anu binti anu karak macaya tidinya qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni eta yang mempelat mau mereka seriba eta baheula jang jawakan gitu ya eta aya deui menang ini jang jawakan palagi ngarapetkeun ieu tah lamun laheut cenah rapetkeun rat sirat ngan eta mah erana jampena ka ditu alam taro kaya papala buka biasa bil heran teh kieu nyamungna rat sirat sing rapet asana rapet kudu rapet alam taro kaya papala buka biasa bil cek bingung eta jangan gitu rada kurang kahar momen rada kurang ya resepan bismillahirrahmanirrahim asmi syai'un fil adi wala bisami wa samil alim resepan eta maksudna kan ilmu kos gitu ambolah gitu sampai sabuku momen eta ijazah ini nya pala dur sadaya balik deh jadi kadinya dinya momen geus ku ngeunah-ngeunah ngaji momen taira pala dur sadaya nya dak dicabut nyawa pas kitu di pandian sarua jeung di banjur make cai anu kacida ngeunahna tiis dibungkus sarua jeung make baju anu ngeunahna disolatkeun sarua ngadenge lagu anu kacida ngeunah ieu lain ngomong ngarang-ngarang tapi ceuk hadis dibawa dina pasaran sarua jeung naik kendaraan anu kacida ngeunah full AC lah depan kendaraan kumaha urangna lain kumaha kendaraanana sanajan ayeuna kendaraan ngeunaheun tapi yang ngising riweuh bari macet kuring keur demo 212 momen eta naik bis full AC ngeunaheun tapi hayang kih bagon geus asa mun jauh ke Jakarta agak kanjut mun geus asa gede ceuk eta tak naik kendaraan ngeunah di bawahna ditanya peladur sadayana di jero kubur Masya Allah dihudangkeun si eta bray di ditu katingali junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi malaikat mantes ngaudangkeun tuh itu saha Muhammadur Rasul ta urang mah wau Pak kacena wau pan urang masuk ya asyhadu alla ilaha unggal poe lain dina salat wa asyhadu anna muhammadan bener enggak wau urang wau maka punten eta malaikat nanya nage pas urang nyahoan mah nanya nage lalaunan moal teh moal sentak sengor moal moal paling rada lalu punten pasti air lah gitu nada man robuka gua pakai punten boa yang nah tambahan biasa punten man robuka gitu Allahu Rabbi sopan momen geus ya ge momen gratis lah dah kayak bebeja ka kuring nya balik deui benar gitu benar nya paling kalau lupatan jamaah dia mau man geus maot hirup deui bebeja geus mau diterima ku kuring ngaji deui ge embung
Akbar. Beres ditanya dilaluasakeun eta kuburan. Bahkan dina hadis mustadrak paladur sadayana dijelaskeun eta luasna paladur sadayana nya ukuran sakosoreun salat. Kuburan urang teh bakal luasa. Bahkan ke di alam kubur urang aya cicing di alam kubur. Cicing di alam kubur kapangi deui jeung sajeng guru-guru urang jeung kolot-kolot urang kapangi deui karumpuh deui. Silaturahmi deui di alam itu. Jangan sakur pindah ieu, naon disieun-sieun. Kapangi deui assalamualaikum. Kapangi deui baheula urang nu ngaji ka dinya. Ieu kapangi deui jeung bapa jeung abu ya kapangi asik ya baiklah. Maka lamun arek itu cek Allah wal akhiratu khairul limanit taqwa. Akhirat ieu lebih baik daripada dunia bagi orang-orang yang tak. Kos kitu buktina cek hadis. Pirang urang arek teu percaya kana hadis. Bahkan ku Allah dikurangan mah ayeuna ganjaran urang ngaji kiwari, ganjaran urang sedekah, ganjaran urang capek koroyo, dikurangan mah dikorupsi mah ku Allah. Cek Allah wala tujlamuna patila. Saeutik oge ukuran cangkang oge pan cangkang hampang bari leutik pala dosa. Komo cangkang siki naon tah nu leutik cangkang siki kacang nu leutik lah pala dosa sadayana. Eta moal dikorupsi ku Allah. Tah baheula sia sedekah di masjid, tah baheula sia ngaji, baheula kieu aya kabeh. La ilaha tah sia ganjaran sedekah katimus 3 seoman tah baheula. Aya eta. Urang nganan gede itu mah katimus. Hui Bang. Ya, percaya tak Pak? Atuh karuan. PA teh percaya. Ya kumaha jelema anu sieun maot. Engke jelema anu lulumpatan tina maot. Kumaha diudak bae teh ku malaikat. Bahkan ke caritana Bah, aya jelema di zaman Nabi Sulaiman pokona mah. Eta mah lumpat tina maot orang kitu ya pokona mah. Lamun dicaritakeun ayeuna teh aneh Bah. Ke ngaji deui malam Rebo pokona mah. Ayeuna ma takunu yudrikumul maut wallahu a'lam bishawab. Allah. Ayeuna mah isana seorang ngajina urang mulaina 7:30 di jam 10 anggeus ge. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quruduha sarang ari kapaduanana sujud tilawah ya tale lainnya wayusanu eta wayusanu lan den sunatakeun lil imami ka imam bisiriyati dina salat sirri bisiriyati dina salat bangsa sirri bangsa laun tairu sujudi nawan ngahirkeunana sujud tairu sujudi nawan ngahirkeunana sujud ila pirogihi dugikeun ka beresna iman bal balik tah bahasa ngabahas nudbu tahiri naon sunnah ngahirkeunana imam fil jahriyati dina kitab dina salat jahriyah aidon deui fil jawamil izam dina kitab jawamiul izam ya nau karena sanyanyana itu sujud yukhalitu alal ma'mumina eta ngarecokkeun atau ngabingungkeun ka pirang-pirang makmum walau qara'a sareng namun maca si jamaah ayataha kana ayatna itu sajadah parokaa maka ruku si jamaah bi an balago
kalawan yen tanepi si jama aqala ruku'i kana pangsetik-setikna ruku. Suma badala maka kari-kari ngagantian si jama kana ruku as-sujuda kana sujud lam yajuz maka teu meunang lit pawati mahali karena kapotanana tempatna itu sujud walau hawa sareng lamun turun si jama disujudi pikeun sujud palamma balago hadda ruku maka barang nepi si jama kana hadna ruku kana batas ruku soropa maka megos si jama kana megoskeun si jama kana sujud dahu kana ruku lam yakfi maka teu nyukupan itu teu nyukupan si jama kana itu ruku kana itu ruku anu tina kana itu ruku anu tina sujud papuruduha ieu paladur sadayana gitu berlawanan jeung kaul anu di luhur wa yusanu lil imami disunahkeun ka imam dina salat sirri salat johor asar nya naon sujud tilawah contoh ya Mang Oman ayeuna jadi imam kari-kari maca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wasjud wa tarif kan siri kan nya siri gitu terus eta lamun dina salat siri mah sunnahna engke sujudna di mana-mana paladur sadayana geus beres salat gitu ya maka cek musannif paladur sadaya wa yusanu lil imami disunahkeun ka Mang Oman anu jadi imam dina salat siriyah teh tahiru sujudi naon ngahirkeun sujud dugikeun ka beresna imam dina salat itu beres heula karek sujud tilawah jid bahkan paladur sadayana bal bahasa nutbat tahiri fil jahriyah aidon bahkan di dieu ngabahas deui paladur sadayana dina kitab Jawamil Idham nya kitu ngabahas deui kana sunnahna ngahirkeun dina salat anu jahar deui paladur sadayana dina kitab Jawamil Idham naon sebabna elatna jadi nu jariah ge sunnahna engke di mana-mana geus beres salat paladur sadayana nya li annau yuqalitu alal ma'mumi eta teh ngabingungkeun ka makmum sujud naon cenah ieu bener teh ujug-ujug sujud ben teh nyaho bahkan lamun di Mekah lamun katipu paladur sadayana gitu nya jadi kumaha paladur sadayana urangnya eta lamun aya ka ulama nya kitu bae geus pake ku urang engke sujudna di mana-mana beres salat sujud naon sujud tilawah tadi daripada dibuka ieu enak ge kuring maca nya misalkeun nya Allahu akbar misalkeun wasjud wa tarif eta salat johor kuring ujug-ujug Allahu akbar nu teh nyaho mah Allahu akbar mah wah besar bae Allahu akbar ruku we ye naon eta cenah haji duduna Allahu akbar katipu pan bingung kan nu teh nyaho mah bener teh nya komo lamun dina salat sirri maka ayana sunah teh di mana-mana beres salat nu jahar ge nu teh nyaho mah katipu pak sugan teh ruku ore sujud tilawah wasjud waqt atau dina surat Al-Insyiqaq aya kan wasjud waqt tarib Allahu akbar sugan PRW ruku geus ruku we PRW orang imam nyungsep akhirna nyungsep PRW ruku kan akhirna pan lieur aing kalebak deui sieun bata apa kumaha aing judulna ieu
lamun balik deui pere lamun urang geus ruku pere balik deui batal lamun nyaho mah hukumna nah kieu nya urang imam Allahu akbar sujud tilawah ya ai pere jilu Allahu akbar pareng ruk pan itu udang deui nasi pere kudu kumaha eta lamun balik deui batal taya paladur saya langsungkeun bae kana sujud mutabaah jeung imam nya sebab mutabaah jeung imam hukumna wajib dina berjamaah nya ulah balik deui lo itu balik deui kan dina sujud ruku terjadi berbalik batal namun nyaho kecuali teu nyaho maka mending teu nyaho lah karena sama jadi ulah balik deui geus nyungsep ka ditu geus nyawa ini mah ya tah eta nu jadi masalah ngabingungkeun ka imam nya kumaha yeuna pertanyaanana paladur sadayana hiji jelema maca ayat sajadah henteu niat sujud nya misalkan surat al-insyiqaq teh kalebah aya al-insyiqaq nya al-insyiqaq kalebah ieu dan memang mana ada telat setik ya aya wasjud waqtarib al-insyiqaq ya lam yakunil min najud ama al-insyiqaq jasamaun syaqqaq ta palebah wa ija quri'a alaihimul qur'anu layas judun tah aya merek sajadah di dieu tah teh urang sunah sujud ya nya wa ija quri'al latar kabunna tobaqan ang tobaq pamalahum la yu'minun wa ija quri'a alaihimul qur'anu layas judun tah eta mahaja paladur saya maca eta nya pas eta wa ija quri'a alaihimul qur'anu layas judun paladur sadayana manehna teh niat sujud nya ruku we nya gitu paladur sadayana tapi pas manehanana ayeuna ruku langsung nerobos jadi sujud nya paladur sadayana kumaha lamun ke ti ditu maya maca surat sajadah teu niat sujud nya niat manehna geus turun niatna rek ruku kalaka dilangsungkeun sujud arti teh nya ta eta kumaha paladur sadayana nya walau qara'a ayataha lamun maca si jama kana ayat sajadah parokaa maka ruku eta si jama bi an balago aqala ruku'i kalawan nepi si jama kana pang rendah-rendahna ruku jadi guys kieu nah tadi wa ija qur'anul qur'an la yasjudun taniat sujud ya Allah sujud asa kalian aing mol kalebah kumaha eta lamun kitu nya kitu paladur sadayana walau qara'a ayataha paroka bi an balagu aqala rukui summa badalahu maka kari-kari ngagantian si jama kana ruku teh jadi sujud lam yajud teu meunang bahkan eta lamun ningali lam yajud paladosa bisa ngabatakeun kana salat nah sebabna geus leuwih gerak ti 3 kali tadi dia engke bahkan aya wapuruduha engke sebab ari niat ari sujud tilawah ieu kudu niat mang teu luhur kana urang niat ari sujud tilawah kartos sebab kartosnya atawa sebalikna kumaha niat sujud kumaha lamun ge nya manehanana maca wa ija quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun ya bagi
bagi munfarid jeung imam. Munfarid jeung teu berlaku ka makmum ieu. Teu berlaku ka makmum. Nu munfarid jeung imam. Wa ija quri'a alaihimul qur'an la yasjudun. Misalkan dak manehanana niat sujud. Dak. Pas ya. Allahu akbar. Kalaka ruku supaya. Da sujud. Kumaha nu kitu paladur sadayana. Nya. Niat manehanana kitu mangga maksud sujud tapi henteu sujud kalaka ruku. Nya. Gitu walau hawa sarang lamun turun si jama pikeun sujud palamma balago hadaruku soropahu maka megoskeun si jama kana sujud lau kana ruku lam yakfi eta ge teu cukup artina teu termasuk sujud tilawah bahkan ngabatalkeun kana salat. Ya, jadi sing ade engke aya di antara peladur sadayana naon ketentuan ayeuna sujud tilawah teh ternyata kudu make niat maka engke nu bakal datang tawafur duha kepaduan sujud tilawah teh kudu make niat bahkan aya kieu namun urang haja-haja salat teh abe sujud tilawah eta bisa ngajadikeun batal haja maca abe sujud tilawah udag-udag sujud maca surat eta teh kecuali memang anu geus hawarid ti Rasul seperti malam Jumat subuh maca surat sajadah ulang haja-hajakeun paladur sadayana nya kaposnya